pendapat ulama berbeda jeung pendapat ulama deui. Lain pendapat ulama anu diperbedakeun ku pendapat pribadi, contoh pribados gitu. Eta mah teu murtad lamun abdi nyebutkeun menurut pendapat saya gitu. Menurut pendapat saya eta teu murtad, tapi abdi kudu mawa kaul pendapat ulama. Misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami, menurut Syekh Zakaria Al-Ansor, menurut Sipromulis, menurut Imam Romli, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibnu Shalah, eta kakara mu'tabar. Lamun mawa ulama. Tapi lamun menurut pendapat saya tong dianggap eta mah wadul. Gitu. Paham? Jadi pendapat mungkin dia adalah pendapat di kalangan para ulama. Maka abdi moal membawakan pendapat abdi da sing dibawakeun ge teu mu'tabar gitu. Henteu berlaku, henteu dianggap sabajeung lain pendapat. Jadi lamun abdi nyebutkeun pendapat abdi eta mah lah anggap we. Naon disebutna? Hitut-hitut kucing. Gitu ai pendapat abdi mah. Maka kayak di dia kitab berikut Imam Syaroni nurek dikemukakeun teh adalah pendapat-pendapat para ulama sakieu sakelas Imam Syaroni. Para jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah, menarik tu aya dina falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Pilarian di ayatna. Ayat pertama nama poho deui tah. La tanfiru kafatan sana kitu. La tanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Anu mana kurang lebih asbab nuzulna teh para sahabatnya di waktu jihad, jadi hayang milu jihad kabeh gitu. Cek Rasul Allah falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jadi nu kudu kaluar teh min kulli firqatin ulah keluar kabeh. Kudu aya naon? Kudu aya ta'ifatun liyatafaqahu fidin. Kudu aya sakelompok anu teu kudu perang tapi tafaqahu fidin. Itu jihad bari baheula naon disebutna? Konteksnya konteks antara jihad jeung tafaqquh fiddin para sahabat. Nah, kumaha ayeuna? Sami ayeuna oge konteksna usaha misalkan. Jadi urang atuh kudu nyisihkeun waktu jeung tafaqquh fiddin. Atau ayalah ustad di lemur anu memang tafaqquh fiddin. Sok anu sejenna usaha gitu ka mana? Nan kudu aya sebagian kecil di lemur di wilayah eta kudu aya jalma anu tafaqquh fiddin. Tujuanna naon? Lihat tafaqquh fiddin ayatna kohode. Jadi supaya ketika anu kaluar ti lemur anu teu tafaqquh, kemudian ketika balik tah ngagenge papagah anu di lemur anu tafaqquh fiddin anu belajar agama. Jadi anu lain mah sibuk usaha kan kosong tina agama. Kemudian ketika balik aya di lemur teh anu memang belajar agama tah anu karak baralik usaha teh tong ka mana-mana datang ka kiai, datang ka ustad bertanya tentang hadiah ilmu dunia jeung akhirat gitu. Mun cara tukang usaha teh mah nanya kumaha hasil usaha dagangna kudu kumaha hasil dagangna geus nisab zakat atau encan kudu kembali kana naon ka para ulamana. Kan geunaheun gitu nya mun eta mah jarang gitu datang kana ustad sok sieun dipenta geus uzon gitu. Jadi anu halusna gitu secara mekanisme orang anu henteu sempet tafaqquh fiddin mangga dilarian nya dunia kerek naon gitu. Atuh mun ka baheula mah konteks ayat jeung jihad. Nah ketika uih ti pencarian dunia usaha ngaranna sok dongkap kana anu tafaqquh fiddin anu paham agama. Tanyakeun perihal manehna usaha anu halal kumaha anu haram kumaha. Fakta manehna usaha saperti kieu teh apa halal apa haram. Geus aya salat anu katinggalieun kumaha cara kemudian ketika bulan puasa ya uing tatap usaha kondisinya seperti kieu caritakeun aja anu tafaqquh fiddin kan ke urang menang solusi. Sampai saat ayeuna aya can anu urang siga kitu kondisi desa lemur. Nah can aya ya berarti tapi mudah-mudahan ku jalana format ya masih aya gitu suatu saat. Mantap. Abdi kagugah ku usulan tika sepuhan dibabakan gamari dari kami. Jadi hayang memberdayakeun santri-santri anu masih naon nya tawakuf gitu nya balik masantren teh masih naon ka anu teu acan gaduh aktivitas pondok teu acan aya nu mangadamelkeun gitu masyarakatna kemudian di masyarakat teu acan bergaul gitu. Mantap seminim apapun tetap jadi pikiran gitu. Abdi sempat ngobrol sareng sekjen Cek Abdi karena ayeuna seueur masuk janten pembaca
bari waktuna dipadatkeun kumaha anu dicaritakeun boga sepuhan teh urang tarik jadi naon dirosah Islamiyah. Maka setiap kampung diperkenankan ngajukeun lamun urang aya santri sok saha ajukeun insyaallah mungkin waktuna di manage. Tapi mengamanitnya sanes abdi managena aya di bagian manajerial lah, sekjen ajen pengurus musejena. Nah, eta ge memang salah satu bungah pisan. Jadi ketika seueur muncul anu aranom gitu karena mah teh kayak orang teu bingung, aman gitu. Anu loba ustad dari urang paeh kan geunaheun. Maksudnya loba nu nyolatan ku para asatid gitu. Geunaheun katanya para jamaah sadaya. Kan para asatid mah ikhlas gitu. Teu kudu urang mikiran amplop naon rek maot mah maot itu enggak. Gitu. Kalau para pembaca format, para mudaris format yang lain sebagainya. Tayyib kalau lana faro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi untuk keluar sadayana sampai lemur eta henteu aya nu tafaqahu fiddin. Bahkan abdi sok aya obrolan kieu. Di zaman ayeuna seueur santri sangat naonnya disebutna diperhalusna kurang pantes lamun aya masjid atau aya mushola atau aya satu RT didinya pangaosan rutin kan sangat kurang pantes eta ajar baik orang setempat lamun eueuh tidinya maka kudu neangan gitu. Nah RT na berarti teh kudu neangan memang bener kudu aya orang kolaborasi jeung pemerintah teh lain hanya saala kadar tahunan rek lah tapi berikut harianana urang kudu teu nyatanya ya format di RT ieu teh pangaosan aya alhamdulillah. Atau kia kan sok aya di RT tambah loba ustadna sampai perbuat. Nah itu kayak kurang bisa dicari solusi lah disebarkan gitu karena wilayah anu can aya ustad. Berikut di keluarga urang hiji dua mah kudu aya anu masantren Bang. Kudu aya anu masantren. Karena kalau ada di pikiran kieu nya keur hirup di dunia mah urang lamun jeung dahar jeung minum ngopi ngarokok nu sok beuki kitu nya. Beureun kakopang gitu tah. Seubeuh tah ku perihal kadaharan dunia da lebaran make weut teh. Tapi lamun urang teu boga jelema anu ngarti agama di keluarga urang coba. Begitu mamot. Mah nyenting urang maot di bahanan rokok atau di bahanan kopi kajegongan kan teu nya. Heeh, eta kudu dipikirin karasana gitu. Pikiran baraja masalah. Minimal bisa maca Quran, bisa ila hadarati. Ulah nyebutkeun anu ngalarang ila hadarati bid'ah itu jelema geblek ya kan mabid'ahkeun ngaliung aya anakna nu bisa kan tolol eta mah. Atuh bareng kitu we. Allahumma ja'al wa taqabbal sawaba ma qara'nahu hadiyatan. Masih teu kitu beda kana kolot henteu kudu kitu ieu maca Qur'an langsung nepi otomatis Fatihahna langsung nepi doana langsung tapi minimal aya basa maca Qur'an syukur-syukur sadayana. Gitu. Tapi kudu aya di keluarga oge ulah nang syukur ngumpulkeun duit ngumpul bahkan dina tatanan seperti misalkan ngimaman ngimaman jenazah anu utama kiai apa asobah kan asobah anu paling utama adalah keluarga anak lalaki incul lalaki ini saterusna urusan asobah lain kiai kan kiai mah cukup di tukang ngaminan naon nuku anakna atau nuku incuna di doakeun itu PR anu saya alhamdulillah nu teu acan aya wayahna da tungtungna mah anak urang teu masantren kemudian nyangan usaha baheula usaha ayeuna eureun Fatihah teu bisa usaha bangkrut. Jadi naon diharapkeun atuh? Soalna abdi geus kabaca budak-budak ayeuna anu usaha teh kan lain nyenangkeun kolot lain jeung nyenangkeun awak sorangan gitu nahi. Mana contohna? Ini usaha angkos tina kolot 2-3 minggu atau dilana sabulan balik. Terus balik ka moal duit gaji manehna ulin kan itu tadi ya 2-3 poe atau saminggu dilana di mah rek ini teh ka mana? Minta ongkos. Ka kolot? Deui eta. Coba bisa jadi pola pikir urang heuh. Ai masantren mah puguh. Kejo nu kadahar budak anu masantren atau duit anu kapake ku budak anu masantren. Sanajan molor wungkul ka budak masantrenna, setidaknya bisa diganjaran keur urang. Keur kolot naon karena saeutik minim-minimna aya di budak di pasantren mah aya salat bener pasti ieu. Sanajan kedulna ngaji. Komoknya masantren yang balik ngaji komo kan dibina jadi seorang alim, jadi seorang ahli ilmu. Alhamdulillah kacida. Para jamaah sadaya Asy'arani setelah muji ke Allah, kemudian kadieuna anjeunna nyebatkeun bahwa alladzi ja'ala syari'atal mutahharata bahron
yatafarra'u minhu jami'u biharil ulumin nafi'ah wal khujlan. Bahwa dat Allah anu geus ngajadikeun syariat anu suci, nu disucikeun. Syariat ieu luas bahkan diri ibaratkeun bahron, lir ibarat lautan, luas tidak terbatas. Nah, urang lamun mengkaji lautan jungkeuleukna wae nu kurang panon teu nembus kana tungtung laut kan. Kamari ziarah anu ka Banten kan aya di pantai gedengnya. Urang ngajedog di pantai, ngajentul di pantai. Nempok kan itu tungtung laut belah itu kan teu kapempok. Sakitu karak legana laut komo eusina laut kitu. Mantap di dieuna syariat ieu ibarat lautan. Dina segi naon? Loba segina, hiji segi luasna. Nu kadua dina segi eusina. Nya dina lautan teh aya orai laut aya, keuyeuk laut aya, singa laut aya. Laut mah geus karuhan, geus teu bisa disebutkeun hitunganna. Begitupun syariat. Begitupun syariat. Artinya syariat urang teh syariat agama teh kacida luasna. Anu urang tos terang, anu urang tos diamalkeun, lamun cara diibaratkeun kana lautan mah nang saukur lieu ibarat urang nyekel jarum dicocolkeun ka laut, kemudian aya nu netes. Ta eta ge can sakitu-kitu, na eta ge can kana urang mah can eta mah kana para ulama nisbatna. Balik deui. Lamun ayeuna dinisbatkeun pengetahuan para ulama heurana. Pengetahuan para ulama lamun diibaratkeun kana syariat. Eta leuwih ibarat urang nyekel jarum dianclongkeun, kemudian anu netes dina tungtung jarum eta adalah ilmu para ulama. Laju ilmu urang berarti lebih rendah di sakit. Ini luar biasa lautan teh kacida luas. Gitu. Jadi ulah ayo anggap aduh ngaji wae geus pinter doing perlu ditajong. Tun syariat itu begitu luas, maka engke lamun urang geus bernaji berbagai macam kitab, urang mendalami mengetahui berbagai macam thariqah, kemudian mengetahui berbagai ulama madhab, ternyata itu sadayana sumberna adalah tetap aya dalil syariat. Berikut tadi contohna zikir hobi jeung henteu hobi, aya resep zikir sholawat, model amal we amal. Aya resep ratib, aya resep al-aqos, al-hadad, aya anu resep sholawat munjiat wae, aya anu resep dalailul khairat wae, aya resep zikir naqsabandiyah wae, aya anu qadiriyah wae, aya digabung qadiriyah wa naqsabandiyah, aya anu sadiliyah, macam-macam thariqah. Sadayana eta aya dina ruang lingkup syariat. Ketika urang geus terbuka mah atuh sarua wae da tujuan mah kabeh hobi hayang eling ka Gusti Allah. Tah jadi bahron lir ibarat lautan syariat. Nah tina lautan ieu yatafarra'u minhu jami'u biharil ulumin nafi'ati wal khujlan. Nya sakumaha biasana tina lautan ieu tercabang-cabang. Aya cabang anu teluk ka ditu, anu teluk ka dieu, aya naon deui pelabuhan anu pelabuhan ieu tempat cicingna para kapal-kapal. Nya kitu deui jeung lautan syariat ieu. Henteu ieu lautan syariat dikuasai ku hiji ulama, henteu. Bahkan lain hanya ulama unggul para sahabat, henteu ieu lautan ilmu dikuasai ku para hiji sahabat, tapi sahabat anu sekian ratus lobana, sekian ribu lobana, sadayana masing-masing dengan keahlian masing-masing, dengan ilmu masing-masing anu katampit di Kangjeng Rasulullah. Sakitu para sahabat anu antel ka Kangjeng Rasulullah. Kemudian dia para tabiin, para ulama komo urang, berarti urang mah geus cabang pangnaonnanya, panghilirna sigana kitu. Geus panghilirna. Lamun cara rek disebutkeun mah punten, lain berarti syariat eta tersemar. Lamun nisbat kana wahana ai panghilirna mah pangpaperna kan. Heuh, geus aya pempes sagala. Nu mantap urang mah tong aneh lamun aya jelema teh sok kieu, aya getol zikir kedul ngaji, aya dan getol ngaji kedul zikir. Macam-macam. Aya jeung ibadah teh dibagi kan itu namanya geus hilir makan. Loba pempesan ieu atuh. Ibadah ge cenah aya nu harian salat 5 waktu, aya nu mingguan salat Jumat, aya nu tahunan Idul Fitri, aya itu mah aya nyokot tahunan mah cenah Idul Fitri. Pandep lagi. Apa aneh-aneh pemahaman eta mah geus panghilirna eta mah kopet ge saya di dinya. Nyokot panungtung sedekah salat Idul Fitri mah sunah sing dieu ge teu doraka. Kan itu nama macam-macam lah jelema nu paham dina syariat. Anu paham dina syariat teh macam-macam. Sanajan eta pemahaman jalma bodoh tentunya, kalau pikir jalma anu awam. Sehingga gitu.
Nah ngaranna aya salat isya henteu, aya salat tarawih aneh teu? Aneh cek manehna penting mah salat. Eta teh aneh teh aya salat subuh eueuh, ada salat Idul Fitri aya. Aya salat Idul Fitri mun teu disiksa mah. Amun dengan keyakinan orang Ahlussunnah karena itu sunnah. Wa sunnatu la alati yusaku bi faliha wa la yu'aqabu bi tarkiha. Atau mau disiksa sih henteu salat Idul Fitri oke. Tapi lamun salat subuh hukumna wajib lamun teu emang dikarokeun dan seuneu neraka. Nan sementara ayeuna fenomena nu terjadi kan seperti itu. Salat subuh mah eueuh, salat Idul Fitri lah. Itu lemur we disebut kagak jamaah korma kalau dengan lemur yuk. Oh tuh di gunung bener mah teh emang asal di dinya gitu teh. Emang asal di dinya pada teh gitu teh jadi lemur we narutan. Nah iya. Nah disebut nah iya takarau min jami'u biharil ulum. Cabang-cabang lautan ilmu atau ilmu anu bercabang tina sumber laut anu pertama. Banyak pelabuhan, banyak ulama anu berlabuh di mana bisa ditentukan. Nah itulah syariat Allah sehingga urang lamun kenal para ulama madhab fikih terutama opat imam Abu Hanifah atau Imam Nu'man Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Itu urang opat eta mah anu mudawan. Ternyata selain anu opat ulama mujtahidin itu seueur. Lain hanya puluhan bisa jadi ratusan. Berikut para tabi'in, para atba tabi'in, berikut guru-guru seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Uyainah itu kan guru-guru Imam Syafi'i dan guru-gurunya Imam Abu Hanifah. Itu sama sakelasna para mujtahidin. Berikut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah geus menyetarai anjeunna adalah salah satu mujtahid. Berarti anjeunna geus boga pendapat nyaliran para jamaah sadayana. Daya sekitar kitab Mizanul Kubra mungkin matakan urang dibahas teh geus lain masalah rukun wudu tapi perbedaan dina pigawean wudu, perbedaan dina ngusap suku, perbedaan dina ngusap sirah geus beda-bedana di dieu mah. Jadi geus lain ngusap sirah saeutik geus eta marek saeutik rek loba aya di dieu ge. Jadi geus nu berbeda nah mata hiji memang kudu mah ngopi yang ke ngaji geus kana babna maka ditu. Mun kopina kurang kental we ge bahaya. Mau kopina saeutik, mau kopina kudu loba balik kental, mentak marawa ke mah kopina nya jeung nambahan anu aya. Sehingga wajra jadawilahu ala ardil qulubi, sehingga Allah ngaberjalankeun ieu sumber syariat ala ardil qulubi kana hate anu diibaratkeun saperti tanah geuning hate diibaratkeun saperti tanah kan tanah teh macam-macam kitu deui hate teh macam-macam sok tingali tanah aya tanah anu nyerap cai hujan tapi langsung eueuh teu aya pengaruh kana jajadian pas tanah pasir. Tah gara tanah pasir ulah deui cai hujan cai laut teh ka patasiau langsung rope eueuh. Tapi di dinya eueuh jadi cukup bau acan. Urang ge pan kitu nu ngaji. Ulah deui urang para ulama ge aya nu zaman baheula kitu. Ngaji teh heuh ka kitu beres ngaji mah eueuh ka mana deui. Komo deui urang mapan kitu duh cenah ku diukna oge dulu suka saatan teh anya. Khairul laka min ibadati alfisan sanah diuk jeung para ulama hadis kana Ibnu Mas'ud dia teu nyekel teu nyoret teu mawa kitab teu mawa pulpen acan tetep leuwih halus tibatan ibadah 1000 tahun nu mantap urang ti baheula ngaji teh diuk we diuk aya hadis mah cenah mane mu ngagunakeun pola pikir urang mantap ketekeun aya peningkatan ngaji teh urang mah kitu we kitu lah lamun aya peningkatan di tes saeutik Fatihah rutinan ya kemah minggu hareup urang Fatihah teh urang tes cenah demi keabsahan salat urang da eta teh wajib ain atuh eueuh rek da sing harewas tapi keur beurangna keneh ke putih rek ditus aya moal ngaji cenah aya rek ngariung atuh jempling tanggal guruna we hiji jadi urang asal ditingkatkeun we ngaji kana pengetesan geus prek jadi geunahna eta nyokot hadis atuh kan diuk doang ge cenah leuwih hebat dibanding ibadah 1000 tahun gitu we eta dalilna teu beres. Abdi aya dia salah satu jamaah bari dulur ongkor. Di tes usoli eueuh deui naon eta. Ka iman. Cacahan mah ngaji coba baca tes usoli Allahumma di nabi mana teh anu wajib aya cenah tahiyat anu terakhir tah sing bener. Ai hari kamar daekeun ditu mah deui eueuh.
Aneh abdi eta. Pamana sing bapak-bapak ge lamun dites hiji-hiji eta. Eureun ngajina. Karena kurang kitu guru teh sok eleh ku sama. Era masuk sieun salahan aku komanya salahan bae tadi benerkeun aku duna era wae justru supaya tong era rek dibenerkeun gitu. Tah teh aya nu kitu. Aya deui kostana aya langsung nyerap. Aya ke hate anu ieu mah cai hujan teh teu asup. Kostana naon? Kostana cadas. Eta kalakah meuyeum. Atau hati jelema kayak gitu narima ilmu teh ieu teh ke nyerap-nyerap eta mah ngambang mah ilmu teh teu nyaho cenah. Aya kakara kan katilu tanda teh memang nyerap cai hujan yang memang ngajadikeun ulah deui jajadian anu bisa manfaat anu teu manfaat wae ge biasana sok jadi disebut tanda subur. Nah itulah tahu Allah wa ajro jadawi lahu ala ardil qulub. Ku Allah diberjalankeun sumber syariat kana hate anu saperti bumi. Tentuna hatena anu bisa nyerap ilmu, kemudian ilmu itu tumbuh berkembang hatta rawa min haqqal qosi min haitsu taqlidu li ulama iha wadani, sehingga hate jalma anu deukeut kana syariat atau anu jauh kana syariat dengan baik dengan cara ngaistinbat hukum, ngagali hukum dengan mandiri seperti para imam-imam madhab atau dengan taklid kana imam madhab. Kana hatena aya ilmu anu nyerep sehingga tina ilmu anu nyerep tumbuh subur dina hate, kemudian nyumburkeun amal dina anggota badan. Jadilah geus boga ilmu kadituna manehna beramal. Tadina teu nyaho wajibna salat, teu nyaho praktek salat gara-gara ngaji, nyaho wajib salat jeung nyaho praktek salat diajarkeun ku guruna. Jadilah manehna daek ngalaksanakeun salat ta eta disebut hate anu sigat anu subur. Ke aya nu kitu cenah ngaraji doang geus sarua wae cenah urang geus hadir teu pilih cenah ngaji kitu doang eta mah kos cadas kudu didungkar ku beko eta mah tuman wae. Wa mana ala wallahu a'lam bishawab. Pura kasaliana mudah-mudahan aya manfaat barokah sadaya ngalap barokah di ulama malih kita, barokah ngalap barokah di guru-guru urang sadayana. Sakedik abdi sok muncul gagasan-gagasan keur naon ngaranna halal alhamdulillah ide-ide terus lebat sadayana